Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun parantos ngeresakeun sindang manawi katampi mangga simkuring seja nyarioskeun salesewes pidangan urang Sunda. Mitra Pasundan oge para sepuh kali pini sepuh nu dimuliakeun ku simkuring saparakanca. Widian simkuring seja nyarioskeun hiji carios perjuangan nu salorosna mah mangrupa bagian tina sajarah bangsa Indonesia umumna, khususna sajarah di Tatar Pasundan Jawa Barat. Gangasna gorombolan di wilayah Tasikmalaya. Upami urang salarea kaleresan jengkar ka wilayah Tasikmalaya, kareresan sindang kapali kampung nunalah kampung Buligir nyaeta di wewengkon Kacamatan Cigalontang. Di eta lembur teh aya hiji monumen nu katingalna teh geus rada lalayu sekar sarta dijieun kalawan basajan ngagoler we dina handapeun tihang bandera di hareupeun hiji paimahan. Nyaeta paimahan warga di kampung anu memang rada jauh kadayeuh, Kampung Buligir, Desa Parntas, Kacamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Sareretan mah eta monumen teh nu eusina nyaeta runtuyan kalimah nu nganggo bahasa Sunda. Jika nama moal matak narik perhatian urang pikeun maca eta kalimah. Tapi lamun ku urang leuwih dititenan, urang bakal nyimak kecap demi kecap nu ditulis dina eta monumen nu lalayu sekar. Lamun urang nitenan jeung maca eta kalimah, tiasa janten eta kecap-kecap nu ditulis dina monumen teh bakal ngajadikeun pating puringkak bulu punduk urang sadaya. Ari marga lantarana dina eta monumen teh dituliskeun kekejaman gerombolan DITI nu geus ngabantei kirang langkung 50 hiji urang warga lembur Buligir. Dina eta monumen diserat kirang langkung bumi ieu anu nyaksi getih suci nyiram bumi. 50 hiji jalmi rampak lastari. Kitu kirang langkung kalimah dina eta monumen. Anu hartos nama kirang langkung kieu. Taneuh ieu ngajadi saksi getih suci nyiram taneuh ti 50 hiji warga nu tilar dunya dibantai. Getih suci nyiram bumi, tular setra ulang lemah. Dina eta monumen oge disebatkeun wereh aksi pembantaian eta teh kajadiana kirang langkung wengi-wengi. Nyaeta sateuacan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia nu ka-16 dina taun 1861.
Mitra Pasundan, salah seorang warga lembur burigir. Anu inyana teh jadi saksi hirup tina aksi pembantaian gorombolan DITI nelah wastana Bapak Warmun. Bapak Warmun kirang langkung 60 tahunan. Inyana nyaurkeun yen kajadian Raja Pati eta teh kirang langkung tabuh 11 wengi. Nyaeta nalika sabagian gede warga kampung di imahna sewang-sewangan. Dina eta peuting saat mah warga masyarakat teh masih rame jeung sibuk dina nyayagakeun jeung mersiapkeun mapag hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia nu ka-16 mitra. Bapak Warmun nyaurkeun kumargi wengi parantos wengi pisan rupina majeng ka janari. Nya sebagian ageng warga oge maruli ka bumina masing-masing. Muhun saparantos gotong royong sabilulungan paheyeuk-heyeuk gelang leungeun. Dina midamel sagala rupi persiapan mapag hari ulang tahun kemerdekaan RI enjingna. Sim kuring nyalira nalika eta teh geus rada tunduh oge. Namung kalawan teu disangka ujug-ujug diguyah-guyah kupun bapak. Kupun bapak diguyah-guyah. Kitu kalajeng. Muhun saurna teh yen aya serangan gorombolan. Saur Pawarmun nyaritakeun atuh kaayaan anu kalintang Sukabungah teh bari jeung sempal kapigoyon di antawis warga masyarakat. Nu sateu acana memang kitu di lingkungan anu keures sasayagian kanggo enjing syukuran seolah-olah acana pi mapag hari ulang tahun Republik. Namung ujug-ujug Robi sakedet netra. Janten pating jareritna, pating koceak dengekna masyarakat. Gorombolan DITI nu daratang ti Munggang di palih kidul kampung. Oh gitu mohon Pak, lajeng. Terasna mah nyergap ka pakampungan utara ngaduruk imah. Jeung mergasa atau nepi mateni sing saha bae kumanehna kapanggih Pak. Sim kuring oge kungsi ningal eta katelangesan teh kakejelmaan teh Pak. Di antawisna aya ibu-ibu nu parantos ieu parantos sabrol-broleun bade ngalahirkeun. Yor ku gorombolan ditembak dugi ka palastra. Gusti. Mohon Pak. Duh. Nu saterasna kumaha teh Pak? Salajengnan sesah nyaurkeunana Pak. Salajengna mah eta istri anu bulan alaeun teh. Lajeng we lambutna teh digerihan ku bedog. Bayina teh dikaluarkeun ku gorombolan. Astagfirullah Pak. Malih masalah sawios pun paman. Janten korban oge. Salirana teh dugi ka digerihan kalawan nganggo gobang nu ageng Pak. Saur Pawarmun daria nyaritakeun. Mitra Pasundan. Eta Rajapati atanapi pembantaian. Kajadian teh saenggeusna gorombolan ngabumi hanguskeun ampir sakabeh imah
Jeung maranehna teh mimiti neangan tempat-tempat panyumputan warga. Mana kitu ge mitra meureun aya juru telik teu manehna mata-mata. Eta dipeuting teh sabagian gede warga teh memang nyarumput. Rupa-rupa carana teh diantarana ku cara tiarap di handapeun rimbunan tutuwuhan. Di antara nama tutuwuhan nu mangrupa pare di pasawahan. Sedangkeun sesana kaasup Bapa Warmun oge kulawargina aranjeunna mah lalumpatan rada ngajauhan nyalametkeun diri ka leuweung. Anu salajengna mitra Pasundan Bapa Warmun nyaurkeun. Tah nu lumpat sareng nu nyumput di palih pasawahan tah eta warga nu dibante ku gorombolan. Rupina bae margi aya tapak-tapak sampean dugi ka tempat panyumputanna teh dikanyahokeun ku maranehanana. Simkuring sadaya apal kana eta hal teh seueur korban patulayah di sawah, Pak. Muhun di sawah tepat tulaya. Bapak lajeng. Muhun abdi sadaya teh uninga kana eta kajadian teh. Saatosna wangsul deui ka kampung sareng situasi teh ngawitan aman deui. Saur Pawarmun manehna ngenang eta peristiwa. Mitra Pasundan. Lamun urang gaduh panaros, na di eta wewengkon teh teu aya tentara TNI, walerana nemutkeun sajarah malih manurutkeun saksi hirupna nyaeta diantawisna Bapa Warmun di Kampung Buligir Cigalontang. Anjeunna nyaurkeun, wireh di Kampung Buligir dina mangsa eta teh aya sapasukan TNI. Namun margi jumlahna teu saimbang sareng kakuatan gorombolan. Gorombolan teh masih bisa laluasa ngalakukeun aksi Rajapati massal. Namun alhamdulillah akhirna mah kalawan susah payah bapak-bapak ti TNI teh tiasa oge nyeuhkeun gorombolan ngalangkungan hiji pertempuran nu lumayan rongka. Namun tilu diantawisna ti bapak-bapak tentara teh janten korban kan muhun dina eta kajantenan teh. Itu wargi taur Bapa Warmun mungkas karyosanana. Mitra Pasundan. Numutkeun sajarah tina sababaraha media. Memang dina nalika dibentukna DI atanapi gorombolan ngengingkeun sababaraha dukungan ti para kiai atanapi ajengan di wewengkon Jawa Barat. Sapalihna ti para pangdeudeu DI teh gerilya sareng nyarumput di leuweung-leuweung padesaan Jawa Barat. Urang masyarakat Sunda nyebat ka maranehna teh gorombolan. Pergerakan gerombolan DITI mampu ngarepotkeun pemerintahan Republik Indonesia nu enggal keneh ngadeg. Kirang langkung dina awal tahun 1852, gorombolan dilaporkeun geus mateni kirang langkung 428 urang jeung ngadurukan
imah-imah penduduk di Pilemburan utama nama kirang langkung 3.052 paimahan. Sedangkan jumlah partisan gerakan di Jawa Barat teras nambihan dugika maranehna mampu ngerahkeun kirang langkung 6.700 urang. Kalayan leuwih ti 2.500 urang ngabogaan senjata. Atanapi kalayan leuwih ti 2.500 senjata dina ngalancarkeun pemberontakan dina tahun 1853 katompernakeun mitra. Dina tahun 1854 gerilawan gorombolan ngagedurkeun seuneu di kabupaten-kabupaten di wewengkon Jawa Barat. Maranehna oge ngagantikeun pamarentahan di sabagian gede wilayah padesaan. Mangsa pemberontakan gorombolan lumangsung ka Cidageumana. Para gorombolan teu segen-segen mateni jeung ngadurukan imah-imah warga di desa-desa di Jawa Barat. Salami ngalancarkeun pemberontakan, gorombolan diperkintenkeun geus mateni kurang leuwih 400 orang jeung ngaduruk leuwih ti 4.000 imah. Dina tahun 1858, Pemerintah Republik Indonesia ngeluarkan peraturan nomor 58 tahun 1858 ngeunaan penumpasan DITI. Eta penumpasan dilakukan ku ngalungsurkeun pasukan Kodam Siliwangi di Jawa Barat. Salian eta pamarentah oge nerapkeun hiji taktik nu nalah pagar betis kalawan ngagunakeun tenaga rahayat pikeun ngepung tempat nyumputna gorombolan. Kanapon Kodam Siliwangi Jawa Barat aranjeun ge ngagerakeun hiji operasi nu nalah Bratayuda kanggo numpes gorombolan. Wargi Pasundan. Pemberontakan gerombolan akhir nama rengse kubenangna sang imam gerombolan. Nyaeta di punggung Gunung Rakutak Desa Sukarame, Kabupaten Bandung, kinten 3 Juni 1892. Saparantos 13 tahun gerilya dileuweung. Inyana dibarengan ku budakna. Nyerahkeun tanpa perlawanan ka pasukan batalion 328 Kujang nu dipimpin ku Bapak Letnan II Suhanda. Penangkapan imam gorombolan eta jadi tanda periode akhir tina pambaruntakan DITI jeung aksi para gorombolan di wewengkon Jawa Barat. Cag mitra. Hapunten sakedik tina carios asli atanapi pangalaman sajati Bapak Warmun tadi bilih aya nu katambihan namun henteu lepat dimaksad mung saukur supados interaktif. Atur nuhun kanu nyareratna diantawisna ka Bu Indriawati lajeng oge ka Bapak Firman Suryaman oge para reporter anu hasil karyana ku sim kuring sapara kanca dicarioskeun. Sumangga mitra Pasundan. Cag mitra Sunda. Hatur nuhun sareng hapunten nu disedia tina samudaya kalopatanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.